Zaman ayeuna mah cenah loba pisan jelema kos kacang lupa kulitna. Maksudna lupa kulit teh kumahanya urang mah asa teu apal. Alah sia mancaura geuninganan. Tapi ari ece-ece apal teu. Lamun kacang kupas ditamahan munggu marinasi jeung bawang putih desaku, ditamahan ladaku merica bubuk terus diasupkeun kana katel. Ceian saeutik terus gula galeh nikakeun saat kurang lebih salila 5 menit. Tah nikakeun jiga saperti kieu ce. Terus pareman komporna antepkeun sina bener-bener tiis. Ame bumbuna bener-bener nyerep ke nasi kacang. Terus panaskeun minyak sampai ka bener-bener panas. Terus toel kacang anu tadi tambahan tepung maizena. Adukeun sampai nika rata terus goreng dina minyak panas. Tah lamun kacangna geus jiga kekuningan kieu langsung jahit wae. Heueuh pan bisi tutu engke pait. Apan kacang mah sayang geus jahit oge proses pematanganna masih kene berlanjut. Ari geus jahit mah terus wae tiriskeun sampai ka ningkakeun kabulusan. Tuh panja dewe kacang gurih anu berebumbu. Tapi abdi mah paling resep lamun ngadahar goreng kacang. Di daharna jeung mie ayam atawa jeung mie goreng. Pan geuning lamun lebaran sok kaleneng loba daging. Jadi paling ngeunah ngadahar mie ayam atawa mie goreng di kacangan. Jadi ayeuna teh rek nyen mie goreng make kangkung. Coba areuceuk pernah can ngadahar mie goreng jeung kacang kieu. Nyen mie goreng nu simpel we nu satset ieu mah. Heueuh atuh ngaranna ge emak-emak nanaon teh masak teh sok aya anu simpel anu satset. Heueuh tapi rasana anu ngeunah ari nu teu ngeunah mah da emung atuh. Heueuh geuning ari baheula mah hayang nyen kacang goreng teh meuni riweuh tararangel. Ayeuna mah geuning aya resepna satset anu simpel bari ngeunah. Ame leuwih nikmat jeung pedo urang nyen samel sing lada ieu mah ce. Tong poho perlukan kacang anu cantik mempesonana. Hayu ce urang balewekeun. Ngeunah pokona mah kacangna gurih rangu.